Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami simkuring Yoga Saputra di kelas 10 IPS 5. Simkuring bade nyaritakeun dongeng Batu Hiu. Caritakeun dina abad ke-11 datang rombongan ti Kerajaan Mataram anu dipimpin ku Aki Gede jeung Nini Gede. Rombongan teh mangrupa prajurit-prajurit ti Mataram kusabab kasaktena maranehna diusir ku kerajaan sabab para petinggi kerajaan sieun kesaingan. Tanding lamun eta Aki jeung Nini Gede masih keneh aya di Sabudaeun, kerajaan Mataram mah geus lila ngalakonan akhirna nepi ka daerah pesisir laut kidul. Ayeuna jadi Batu Hiu. Aki jeung Nini Gede istirahat. Nalika istirahat, si Aki nitah ka rombonganana nitah neangan lauk jeung dahar. Rombonganana basa eta prajurit nu dititah teh aya eta Galuh Oder jeung Galunggang Kuning. Anjeunna neangan nepi ka tengah laut. Anu akhirna eta prajurit anu duaan tadi menangkeun lauk anu kacida gedena kabungah maranehna karasa nepi ka eak-eakan. Tuluy we dibawa ka sisi pasisir. Pikeun diasakan ku rombongan anu sejenna tapi saacan eta lauk diasakan, eta lauk ditingali heula ku Aki jeung Nini Gede. Saprak eta ditingali ku Aki jeung Nini Gede, maranehna ngarasaan reuas ningali lauk badag nu miboga sisit kasar jeung heuras. Aki jeung Nini Gede nyebut lauk hiu. Saprak Aki jeung Nini nyebutkeun cepna eta lauk robah jadi batu badag nu jiga lauk hiu. Tah ti saprak harita eta lemur katetelah wae Batu Hiu nu ayeuna eta lemur paranehna di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, 11 km ti daerah Pangandaran mah.